Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Alino Kasena di kelas 10 MIPA 5 bade nyaritakeun babat nu aya di sakitaran urang. Salah sahijina nyaeta babat Tasikmalaya. Di dieu abi bade nyaritakeun babat tentang babat Tasikmalaya. Dina abad ka-8 nepi ka abad 12 di Tasikmalaya teh aya pamarentahan dina wangun kabataraan. Pusat pemerintahanna di Tawang atawa Galunggung. Anu kungsi jadi batara waktu harita teh nyaeta Sang Batara Sempak Waja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Wastu Hayu. Pemerintahan kabataraan robah jadi Kerajaan Galunggung, nu jadi rajana nyaeta Batari Hyang Galunggung. Rakyat Darmasiksa, Ratu Saunggalah, Prabu Raga Suci, Sang Lumahing Taman, Ratu Galung Sakti, Ratu Sembah Golek, Ratu Penyongsongan, Sang Lumahing Gunung Raja. Saterusna dina abad ka-15 sampai ka abad ke-16, pemerintahan di Tasikmalaya teh mangrupa bagian dina Kerajaan Pajajaran. Pusat pemerintahanna di Surakarta. Raja-rajana nu kungsi marentah di antawisna nyaeta aya Sri Gading Antek Dalem, Surakarta atawa Dalem, Barayuda Lembujaya atawa Dalem Santawaon Entol, jeung Wiratama jeung Wirawangsa. Nah, dina mangsa panjajahan Walanda kurang leuwih tahun 1641 ngadeg pamarentahan Kabupaten Sukapura, ibu kotana di Leuwi Loa, nu marentah pangheulananya eta Bupati Ki Ngabehi Wirawangsa, nu diteruskeun ku J. Manggala, Anggadipa Subbamanggala, Sacapati Jaya Anggadirja Jaya Manggala II, Anggadipa II, R. T. Suryalaga, Anggadipa II. Ibu kota Kabupaten Sukapura kungsi ngalamun pindah ti Leuwi Loa ka Empang di Sukaraja. Saterusna pindah ka Manonjaya. Dina tanggal 1 Oktober 1901, ibu kota Kabupaten Sukapura di Manonjaya pindah ka Tasikmalaya. Sanggah di Tasikmalaya, ngaran Kabupaten Sukapura diganti jadi Kabupaten Tasikmalaya nepi ka ayeuna. Kiwari Kabupaten Tasikmalaya dibagi dua, nyaeta pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya jeung Kota Tasikmalaya. Kabupaten mah dengan kota mah dipimpin ku wali kota. Nah, sakitu cerita babat ti abi. Mohon nepat bila aya kesalahan, mohon dihampuraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.